Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat dong, anu di teangan teh lain jelema pinter atau beunghar, tapi ayeuna nu dibutuhkeun jelema jujur. Sebab anu mahal teh kepercayaan. Hirup sing sabar sing bisa berguna bagi bangsa, negara jeung agama. Mohon Mang. Aro'aita laji yukajibu fiddin pajalikal laji yadu'ul yatim wala yaudu ala to'amil miskin. Nah, hayang nyaho anu dusta imana ka Gusti Allah eta saha? Nyaho Mang. Nah, kudu kieu cek. Nah, eta jalema pelit anu teu peduli ka fakir miskin. Nah, jeung anu teu peduli ka anak yatim. Nah, kudu ngarti kan nya hirup di dunia mah sementara KBG cuma titipan cong. Jadi kudu inget bae geus kuari mah sia duaan mending balik bae ka itu. Nah, geus geura balik ka itu. Hah? Hayang ngising beteng mulas ieu. Wah, lumayan tuh ngising di ditu mah tuh. Sepi ieu jangan naik kebon. Ngising di ditu bae lah. Aduh, mana lo bareungit ieu ngising di mana aing. Jadi bae lah. Aduh, rada bagus ieu barang kan naon aing ieu teu pegat-pegat ti tadi. Ih. Sian amat reungit ieu. Modar sia. Kadek poin sia ngeganggu aing bae sia. Kan poin dihareup tah wani moal sia tah kagolok aing. Main dihareup sia jeung aing jeung golok aing tah. Dar sia. Waduh. Main belakang ieu sial amat doang. Sial doang. Nisang kemana ya? Harus cai ya, jukut lah, dijukut bae. Nu nyaho ieu, nu galon deh, ya daun deh, kumaha ieu? Ieu deh ieu. Mana ieu? Di bayu lah. Ih. Udah loba ari kitu mah ih, loba lepet.
Mang. Kasih mana ya? Aing terus di gunung karak balik ya tuh tadi. Waduh, pantesan. Teka pe panggik kamari. Biasa menang ka barokahana aing yo. Syukur bae ya. Kemana tuh yuk? Udah balik yang bintang aing. Geus kebal aing pan teu balik geus 3 tahun. Waduh, ya namanya. Sampai ka 3 tahun gitu. Oh, Ayo di gunung loba naon tuh? gunung biasa aing mah neangan pe barokahan doang jangan Oh. kayak pikeun. Oh gitu. Isu pada ruana rada bener ya. Atupan meureun jadi jelema mah. Kayak perubahan meureun Mang. Bagus bari gitu mah. Ulah. Ulah batur sia ta kudu Sia, nah. salinan oh. Biasa. Tiba reto nya gitu bae. Dia mah rada Terus salat ge dangdanan baju koko jeung hese. samping. Segera ka itu sia wae salat di adat. Abang-abang jalan mana-mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang mere mang, bawa duit sakit kulana can baik. Sial-sial amat gitu aing disangka tukang kari di Amca, aing sawiah. Aing jauh-jauh aing tadi nuk balik doang nuk nempo. Oh sawiah, keluar sia. Ai kitu saha? Deh, ya salah kecil sawiah. Akang. Gerak keluar kan dia. Heeh. Tanggung ke rumah. Tinggal ke. Heeh. Masya Allah, Akang kemana baik? Tuh. Dia kelak. Waduh Akang, 3 tahun karak aya balik ke mana baik? Tas di gunung aing sawiah. Tas naon tuh Akang di gunung? Jadi kieu neng, akang geus 3 tahun kaimpikeun titah ka gunung bae. Laju Akang di ditu naon bae tuh? Lah atuh di ditu manangan ilmu sugan menang pi barokaheun. Jam menang pi barokahan mah jeung keluarga urang-urang keneh. Geus lah aing lapar yeuh, beuteung sediakeun kejo ngejo teu sia. Waduh, barang ngeunah ya kadeuleuh mah. Ada barau hangru ya, hangru naonnya. Kejo gitu. Ih, sarua bauna. Heh. Ih, kacai-cai ya mah. Sialan sawiah. Aja tadinya mah ngeunah, tapi kos kieu. Bos sawiah. Sawiah. Naon Kang? Kade sia kade. Sial amat sial. Aya naon Kang? Iya sia masak kade nama ngareunah tapi rada barau ieu. Kejo segala cai. Bararau hangru naon ieu nu bauna. Eta naon Kang? Nu koneng-koneng di kumis. Di koneng-koneng di kumis. Naon tuh ieu? Di jai mah koneng di kumis. Naon teh nya? Ieu mah bau tai. Kumaha ieu kuat aya tai di kumis? Eta kumaha ceritana? Aing poho sawiah. Tadi aing dek balik ka dieu. Aing hayang ngising di kebon di ditu. Haju eta aya reungit aing. Nepak ka birit. Aing kumis arateuh. Ieu nempel ieu masalah ieu. Waduh, kudu disibeungetan ieu mah. Aing ka sumur lah. Moal bener aing dahar ge ari barau tai mah.
Sabia. Jenten kopi aing Sabia. Ulah diaduk. Wah, abang yang kemarin ngambil motor saya itu. Bang, motor saya mana yang kemarin? Nyawa gento aing. Yang kemarin abang pinjam motor saya. Wah, poho aing di ditu di leuweung. Gara-gara nabrak tiang listrik alajur betul. Waduh, sia maling motor di mana sih ya motor batur aing yo? Motor saya ini bang, motor saya bang. Ih, Kayak lah mang. mang kayak lah kumaha. Gua menang nemu ieu motor. Nang nemu nu benar sia kamarin geus maka kanyahoan ku aing sia maling. Atuh mang kemarin maling kula ari kuari mah nemu ieu di ditu di Benar kebon. sia. Di kebon deket jalan. Oh, geus ari kitu mah tah motor sia geus aya. Nuhun bang, nuhun bang. Entah nuhunna kanyana janjana nu manggihkeun. Geunah teh ieu kopina Sabia. Waduh, sedap ieu. Amis ya Sabia. Pas banget sia. Waduh, hari ngomong sok bener. Kenyataan ieu mah Sabia, lain kopi benu amis banget ya guys, sedap. Aing hayang mancing isuk. Sia hudangkeun aing isuk-isuk. Jadi aing dek nyeun pancingan dengan awi ya ke hareup. Bang cokoteun peso kayak gitu ka jero. Welcome. Aduh, okona eueuh ieu oko. Oko eak oko ieu. Duh. Nutup ya warung lah beli rokok. Aya. Oh, peso mah ya ge kater, Kang. Waduh, geus teu naon kater ge. Saya ngalawi lah. Kopi teu neun bae didinya geus aing balik deui. Aduh, aing poho aing honta mah horengan aing nu dipuasaan ku aing golok doang kater mah ku aing teu dipuasaan sial doang tadi mah aing harus pakai golok. Suwe. Sabia, kayak aing hudangkeun nya isuk-isuk. Lopos ya aing dek mancing soalna. Musim lauk ieu mah. Aing hayas heula.
Duh, beteng aing mules amat hayang ngising. Mana salaki aing galak, kos mau. Lah, gampang isuk dibikin ku aing. Wah. Waduh, setengah genap aing. Kudu mancing aing yeuh. Kebenaran amat bikang aing yeuh. Geus nyediakeun yeuh. Aneh kene di. Ari mah geulis jasa seneng. Wae diomongkeun sakali geus nurut sia udang. Subuh kene mun ieu mah jam 3 jam 4 geus nyediakeun. Dia hanya kene yeuh. Nah, ieu ruana ieu. Goreng cau nya naon. Handap kene sih.